Daun naon? Satu korek. Satu korek. Masuk nanti dia apa di mana? Semangat sih. Di itu atau nu jalan-jalan banyak, muter banyak. Di dia Apa? Dia pulang. Kukurilingan, dia mau kukurilingan. Gorengan, Ningali pasar. bakar, muter. Ningali pasar. Teu loba nu kosong. Kalau sombong Kosong. Nah, jadi ayeuna mah dagang ge di luar ge loba sih. kalau lama menekat katanya nanti asik. Takkan ke kanan. Anda apa di ari kaluhur? Kalau mah eta tempat parkir. Oh kemarin kukurilingan mah ti luhur. Tempat lagi. Nah, lama Kang Agus ieu jagoan teh. Terus kok di urang teh. Mana? Tah ya ada pakamari. Nah, teu deui sian. Ini pada marah dijual jualan mahal tuh di 250. Naon teh? Eta kok Oh dijual. dijual tuh 250 juta. Oh, Orang kakak ari pek. ada dipakai di kontraknya itu. Tadi itu jalan. Ayah sempit cuman. Aja jalan tuh. Pasir kadinya. Kaluhur. Sempit tiasa Oh. mobil. Pasir kalnya Menuju di induk keneh langan. 75 ada badaga marinya. Iya 75 ageng. Dah 50 mah. 50 Panggilingan mah. bakso, panggilingan sistik. Iya mah Kakang Agus. Agus mah itu Payu. Oh. Ta ari pasar kieu mah moal bisa diduruk ya. Nah, iya sih untuk tadi dia. udah jauh jauh. Sing kok plastik. Matak diri jauh geus dipatenkeun moal diduruk. Ngaranna oge kecoa tengah kotak, moal tadi duduk pusing-pusing, tadi mah geus meunang maten tuh. Moal dipindah-pindahkeun. Kaduruk ke hiji moal nyambung mana-mana. Moal sablok-sablok. Ieu mah geus meunang mikiran, ieu mah geus jadi cek urang mah geus permanen. Moal dipindah-pindah. Pinahkeun deui. Ieu mah permanen. Bae lama dia tuh tetanggatnya. Kucing teh tinggal cicing. Di Bae lama Jogja. di sisi-sisi itu timungan dipakai dagang air mah bebas. Dan Hebat. kiamat tukang garabagan mah teu ngawara. Hujan wayah kieu. Hujan. Hujan wae. Jangan ongko konsepna pasar induk tapi kiosna teh leutik. Jadi teu bisa dipakai gudang. 2,5 meter. Oh, kudu nama rada gedean jika di Serang tuh. Atau di Indramayunya kiosnya ublug ablag gara gede. Ari nu dagang eueuh sih, ari barang eueuh sih ya. Pasar teh udah dagang ya. Jempling hari Sabtu teh. Hari Minggu teh kamarana nu dagang teh. Ini pasar lauk kan ya mah bener. Iya. Nu Tadi kali itu umurna. tong. Kan mana kali itu mah? Kali ya. Kan sempit. Enggak lega kan mah. Bang gudang kayaknya mah. Oh iya tukang lauk di dia. Hujan. Oh gurame di dia banyak. Ah iya. Gurame hirup oh. Kudu di dia mah kudu goreng. Ari kan itu Kak. Ayo gudang sama engkau dekat dengan Agus. Gede lah. Cuma Kakang Agus ya. Oh, sayur. Oh, salsa. Ah iya rame nama di dia. Sayuran tuh daging. Airi kamu tuh dagang di dia mah apa ya? Jang deui Asa wau tukang dagangnya mah. sibuk iya mah sibuk karena MBG. Tukang wau saja. Ah ya mah aya mah di pasar, istrina mah ke MBG. Kamana ya? Kan dia berarti macet. Iya kan tutup kan ya indah. Oh, iya lah Hah? Pulang ya. MBG. Kena 16. Teh megang jarang pakai daging.
80 sakit. Tulang iga Sakit kan? Yung iganya murah. 80. tapi berat. Hah? Seetik lah tulang namanya daging aja. Seetik dagingnya. Mending daging nanya mah ya. Hmm. Dagingnya 140. Sana 120 Pak. Oh, itu si Omen lah, karena plastiknya. Kang Agus. Tuh si Kang Agus kalau kasih Kang Agus mah nyantai we. Dia si Omen. Baca review ke tulis barang we. Nggak setelah aku melengkap we. Ada emang di tengahnya. Tayo mah tisen tabah dia mah. Bisa nggak lu? Kudu nama dia mah tainya cocok toko emas. Toko baju. Kang ade mana? Enak buat majikan leuhan. Mau teh acan atau kawin deui orang sebut baru orang celak. Rame deui dagang. Nah, kue teh eta nih oleh-oleh teh. Ayo nama terus udah sih. Kamana ya? Cari itu teh makan yuk ya. Ke kota itu. Kota.